Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun siswa-siswi sadayana, wilujeng enjing, wilujeng patepang dina pangajaran basa Sunda. Kumaha kabarna siswa-siswi sadayana dina dinten ieu? Mugia dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siswa-siswi sadayana dina danget ieu hidup bade diajar materi ngeunaan wawaran. Mung sateuacan ngaguar ngeunaan materi, hayu urang tinggal heula tujuan pembelajaran dina ieu pangajaran. Ya. Nah, tujuan pembelajaranna anu kahiji, hidup tiasa ngadeskripsikeun eusi wawaran. Anu kadua, hidup tiasa ngaidentifikasi wawaran. Anu katilu, hidup tiasa nyusun wawaran. Jeung anu kaopat, hidup tiasa memperagakeun eusi wawaran. Tah eta ngeunaan tujuan pembelajaranna. Salajengna hayu urang guar ngeunaan materi. Hidup perhatoskeun pedaran materi nu bade ku ustad didugikeun ya. Tah naon cenah nu disebut wawaran teh? Tangtuna hidup fungsi nya nepikeun informasi atawa mere beja karerencangan kasaha wae eta mah nya, boh karerencangan, boh ka orang tua, pasti fungsi hidupnya ngadugikeun informasi. Tah eta nu disebut wawaran teh hartosna teh nyaeta ngadugikeun informasi nya sapertos embaran berita nya ngeunaan hiji kejadian atawa ngeunaan hiji hal nya. Wawaran teh nyaeta eusina mere beja nya kabatur anu audiensna teh perhatian atau memperhatikan eta eusi wawarana nya. Naon fungsina? Nyata fungsina dina wawaran teh nyata nerangkeun nya, nepikeun informasi nya jeung sajabana seueur nya, eta fungsina. Salajengna nya wawaran teh dibagi ku sababaraha eusina teh nya. Aya seueur eusi dina wawaran teh nya. Kahiji eusi wawaran teh bisa mangrupa iber nya atawa mere nyaho. Anu kadua eusi wawaran teh bisa mangrupa pangajak. Anu katilu eusi wawaran teh bisa mangrupa panyaram atawa larangan. Anu kaopat eusi wawaran teh bisa mangrupa uar pangajak nya. Nu kalima eusi wawaran teh bisa mangrupa iber nya berita jeung uar pangajak. Tah eta ngeunaan eusi wawaran. Salajengna ngeunaan rupa-rupa wawaran. Aya sabahiji cenah rupa-rupa wawaran teh. Tah kabagina dua nya. Hiji ditepikeun ku lisan langsung atawa digalantangkeun langsung nya ku sora hidup. Eta nu kahiji. Tah lamun digalantangkeun langsung ku lisan mah aya sababaraha nu kudu diperhatikeun ku hidup. Naon? Anu kahiji audiens nya, hidup kudu merhatikeun ka audiens ketika hidup ngagalantangkeun wawaran. Anu kadua hidup kedah terang eta iraha nya, dimana tujuanna naon ngadugikeun wawaran teh. Anu katilu sora hidup kudu bedas nya. Bedas teh artina kudu tarik kadangu ku sadayana audiens jeung kedah jentre. Hartosna jentre teh kedah jelas anu disampaikeun hidup. Jeung nu kaopat tangtuna hidup kudu dina kaayaan sehat nya. Tangtu moal bisa nepikeun wawaran lamun hidup teh sehat mah. Anu kadua nyata rupa anu kadua teh ngagunakeun tulisan. Tah lamun ngagunakeun tulisan mah bisa mangrupa poster, bisa mangrupa baliho nya. Eta lamun ku tulisan atau bisa wae ku surat
undangan atanapi pangumuman ya. Nah, mangga salajengna hidup titianan heula ieu contoh penggunaan wawaran ya. Tah ieu contoh wawaran. Mangga perhatoskeun hidup contoh-contoh wawaran ieu. Siswa-siswi sadayana atos dititenan biar ngeunaan contoh si wawaran. Nah, kumaha kahartos atanapi teu. Nah, upami kahartos hatur nuhun, upami teu acan mangga tiasa japri we ka ustadnya palih mana nu teu kahartosna. Ayeuna ngerjakeun pancen atanapi ngerjakeun tugas. Naon tugasna? Tugasna hidup ayeuna titenan contoh wawaran. Titenan hidup baca eusinanya eta ngeunaan wawaran teh saatos dibaca dilenyapan teras dijawab pertanyaan. Aya 3 pertanyaan ku hidup nu kedah dijawab. Nah, kanggo eusi jawabanna mungkin di upload ya dina Google Form ya. Google Form mungkin ku Ustad di share di grup ya. Kartos atur nuhun tos kahartos mah alhamdulillah mugi aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.